Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta Punranti Purnama Dewi. Simkuring guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dina danget ieu, simkuring nuju janten mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia angkatan ka-1 tahun 2021. Minangka hasil akhir tina kegiatan pembelajaran perancangan pembelajaran, sakumna mahasiswa PPG diperedih pikeun ngalaksanakeun peer teaching. Dina ieu kasempetan, alhamdulillah simkuring diaping ku Bapak Dr. Haji Usep Kuswari, MPD, salaku dosen instruktur. Kalih Ibu Silviani Nurfatona, SPD, salaku guru pamong. Dumasar kana situasi jeung kondisi kiwari anu masih kene aya dina mangsa sasalat COVID-19, ku kituna urang salaku guru teu tiasa ngalaksanakeun kegiatan pangajaran secara tatap muka di sakola. Dina ieu peer teaching, simkuring ngabantuan kegiatanana secara daring. Sanajan ieu kegiatan pangajaran dilaksanakeun secara daring, ieu kegiatan oge tiasa dilakukeun secara asinkronus sareng sinkronus. Hartosna dina sinkronus urang tiasa tatap maya langsung, taras dina kegiatan asinkronusna para siswa diperedih kanggo ngalaksanakeun kegiatan pembelajaran di rumah anu henteu katingal ku guruna sewang-sewangan. Secara asinkronus, siswa bisa ngaakses rupaning bahan ajar, aya video pengajaran, LKPD, serta evaluasi. Dina kegiatan sinkronus, siswa tiasa diajar bareng sareng guruna ngaliwatan Google Meet atau tiasa disebut oge tatap maya. Anapun perangkat pembelajaran anu peryogi disayogikeun saat acara urang ngalaksanakeun peer teaching diantawisna nyaeta anu kahiji RPP, anu kadua materi atanapi bahan ajar, anu katilu media pengajaranana, anu kaopat LKPD, anu kalima anu terakhir nyaeta bahan evaluasi. Dina ieu kasempetan simkuring ngabantuan materi ajar ngeunaan wawacan di kelas 11 semester 2 di SMA. Anapun lawungan anu bade dibahas dina peer teaching dinten ieu nyaeta ngeunaan lawungan kadua anu eusina ngeunaan struktur eusi tina wawacan Abu Nawas. Orang dikawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sawang-sawangan. Ya muhun dina mangsa salat ieu mah urang kudu bisa ngajaga kesehatan urang sawang-sawangan ya. Ulah nanti kan urang terpapar gitu. Virus si Covid ya. Lajeng Abdi Bu KM-na sanes istri. Sok Asep engel urang pimpin heula doa sabari ngantosan ieu. Mohon. Pimpin heula doa sadayana nya. Saya agak sateu acan ngawitan diajar, hayu urang ngadoa sasarengan. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Ucapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dina lawungan kadua ieu urang tiasa nampi kabar anu tina ilmu anu. Amin. Kela ieu teh ningali di dieu mah sampai aya 12 urang. Ka mana dua deui ieu teh? Kela saha nu teh acan aya teh? Tadi Bu, HP-na cenah sauna teh dikuncung. Kecemplung Bu. Enten teh tiasa ngeringan. Iya. Keun sawira. Sugan mau mana? Cobi. Urangan di kaheuh anu kamari ya. Emut keneh ieu naon? Naskah Bu. Naskah wawacan. Naskah wawacan Bu. Iya, leureun pisan. Emut keneh nya. Ieu make aksara naon cik? Kamari kudu kasih watasan. Pegon Bu. Pegon Bu. Leres, aksara pegon. Aksara pegon teh naon cing? Tulisan Arab tapi bahasana bahasa Sunda. Ilmunya kitunya enggak masuk itu Bu. Iya, leres. Alhamdulillah, hidup ngarti emut keneh nya cik ayeuna. Mana cing tah cik ieu. Emut keneh teh ieu kamari terus dibahas ku Ibu. Ieu teh naon coba? Beluk Bu. Pagelaran. Pagelaran bidangkeun wawacan disebutna beluk teh. Alhamdulillah hidup masih arah ini. Lajeng cik geura. Ieu tah, hari ieu naon? Coba.
Naskah Bu. Boleh naon coba. Tah. Naskah anu? Anu tos diterjemah. Geus Naskah dikumaha, Bu. Tos Naskah anu nyanyikan Bu. Bu. ditransliterasi leureun. Ditransliterasi ke Nuhun jantan anu tadi teh nya. Anu asalna tina aksara Pegon dirubah kana aksara Latin. Aya mut keneh alhamdulillah. Nah, kanggo pangajaran dinten ayeuna ieu lawungan kadua janten dina lawungan kadua hidup diperedi sangkan bisa ngakonstruksi eusi atawa struktur wawacan. Tapi orang baca deui naskahna menawi aya nu bade maca. Macana biasa wae Bu. Macana biasa wae sabab anu kamari teh kan geus dirobah teh ya. Geus dirobah kana wangun prosa gitu. Janten Abi jeung dia, Bu. Gitu sama enggak? Wawacan Abu Nawas. Anu mimiti dibaca ku kaula waktu nulis nyaeta Bismillahirrohmanirrohim. Kitu nadarido ka Pangeran Robbil Alamin. Asmarandana urang kawitan digurit ditembangkeun basa Sunda. Kuring ngawitan nulis ieu wawacan teh dinten Sabtu wanci asar bulan Syawal hiji 325 Hijriah. Panda kasadaya bilih sara kirang sae nada agung cukup umur margi sim kuring nulis teh lain bibisaanan. Tapi sejak diajar basa sareng diajar aksara. Ngarah kuring jadi wabuh kana aksara jeung basa. Anu baris dicaritakeun dina ieu wawacan teh nyaeta ngeunaan ka percekaan hiji jalma anu jenenganana Abu Nawas. Lian diperceka, Abu Nawas oge bersih hatena sarta rajin tur pinter. Bu, mohon langsungna Ibu. Tah, tina nembe anu tos dibaca ku Neng Esa, cik. Palakuna tos kasabit aya sabaraha urang? Ayo. Aya Abu Hawae, Abu Nawas. Abu Nawas, Raja, Bu Nawas, Hakim Raja. Aya Hakim. Leres. Atos kasabit tilu ya. Atos kasabit tilu tokoh atawa tilu palaku nyata Raja Baghdad sareng hakim kerajaan anu nyatana teh bapak anak Abu Nawas sareng Abu Nawas eta serangan. Nah, jadi sok kita ngomongin cik. Atas buku naon? Bu Nawas teh bertingkah atau pura-pura siga nu bieu kunaon tah cik? Sangkan teu dijadikeun hakim Bu. Oh iya leres. Kunaon Bu Nawas alin dijadikeun hakim? Alin dijadikeun pakulu cik. Lantaran wasiat teh Bu, bau cekilna. Iya leres pisan. Lantaran eta teh wasiat ti bapana ti ramana yen lamun misalna bau bacin mah kumenang kitu nya awas ulah daek-daek jadi panghulu di negara Baghdad. Tuh kituna kulantaran Abu Nawas mah hidup kada uning ngaheula strukturna margi wawacan mah hidup oge cara pisan. Nah, cik, dina strukturna wawacan teh kabagi jadi tilu rupa. Aya nu disebut manggala sastra. Naon sih manggala sastra teh? Nah, manggala sastra teh lamun bahasa urang mah bubuka atunya atawa istilahna disebut alokon. Dina manggala sastra biasana eusina teh nu tadi dibaca ku sanu ngaran teh? Abi Bu nu saya. Oh ya. Neng list jantan dina bubuka biasana eusina teh tadi teh saduk-saduk minta widih lah ka pangeran gitu. Kunaon saduk-saduk ngarah si anu nulis di pasien kelancaran dina nuliskeun wawacana dina nuliskeun caritana kitu nya. Eta manggala sastra. Terus kadua, struktur wawacan teh aya anu disebut eusi. Kami eusi mah di dieu teh. Nah, diwangun ku unsur intrinsik carita. Kunaon unsur intrinsik carita sabab anu bio dibaca, anu wawacan didona Abu Nawas mah kagolongna kana wawacan jenis sastra. Wawacan sastra. Janten eusi na teh ngandung unsur intrinsik carita. Kayaning palaku, latar, sareng jalur ya. Dina wawacan mung 3 eta hungkul anu diperdi kanggo dianalisis unsur intrinsiknya. Terus nu katilu terakhir aya anu disebut kolofon. Atawa bahasa gampang nama panutup. Panutup. Dina kolofon di dieu biasana aya titi mangsa. Nah, kulantaran wawacan mah siga novel teh ya, kemarin sudah bahas dina banget. Kulantaran wawacan mah siga novel teh panjang bisa puluhan kaca gitu ya. Janten dina nulis mage moal rengsek ku saeuting, moal rengsek ku sawengi gitu. Kukituna dina manggala sastra di dieu, dina manggala sastra biasana dituliskeun oge iraha ngawitan gerakna. Nah, dina manggala sastra aya ngawitan nyerat, dina kolofon biasana aya rengsek nyerat.
Nangis, wika dia ngartos deh. Ngartos ibu. Ya, ngartos mah kurang latihan. Kurang latihan heula coba. Ya WhatsApp identifikasi. Ya, LKPD-na sanggeus hidup maca sempalan wacana benawas di luhur. Ayeuna orang diajar ngakonstruksi struktur eusi. Nah, kumaha sih carana? Nah, gampang pisan. Hidup hari ngalengkepan tabel anu aya di dieu. Misalnya, nah tadi udah dibaca ku Nenglis, anu ini dibaca ku kaula waktu nulis eta bismillahirrahmanirrahim. Kitu negari ka pangeran Rabbul Alamin. Nah, asmaranana urang kawitan di gurit di tempat bahasa Sunda. Ieu teh asup kana bagian struktur anu mana, Cik? Mangga sastra bu. Manggala sastra pinter bukanya, buka. Terus di dieu manggala sastra naon? Saduk-saduk ka pangeran kitu nya. Terus nu kadua, ayeuna urang nyaritakeun heula sang Raja Bagdad. Anu teh denganana Syekh Hasan. Raja Bagdad teh geus kamaskur ka negara sejen ya. Salian ti sugih nyabarana oge ada pisan ka ayatna. Ieu mah rupa bagian struktur naon? Terus ibu. Ayo. Atas kana ya, kana bisi carita. Anu diterangkeun dina sina naon unsurna? Unsur kritik naon coba? Aya Raja Bagdad bu. Aya palaku na bu. Palaku. Iya, Raja Bagdad. palaku. Ya, Raja Bagdad palaku. Palaku dia katawis oge watakna. Watakna teh salian disebut nyabarana oge adil pisan sebenarnya. Itu mangga ditulis lidah palaku terus watak palaku gitu ya. Neng Mega ya. Sobi nomor 8 itu kalau kita kana struktur anu mana? Panutup kolopon. Ih, sip, leres pisan. Dibutuhkan 2 jam. Nah, sajam di angkul lawungan Google Meet, sajam deui engke hidup baris ngerjakeun evaluasi. Evaluasina ieu parantos di-upload ku ibu kana LMS. Janten sarengsena hidup ada kuncian. Janten sarengsena hidup naon namanya teh? Logout dina ieu Google Meet, hidup biasa langsung kana LMS pikeun ngerjakeun tes formatif atawa pikeun ngerjakeun evaluasina. Nah, sok di wangsulan deui. Struktur wawacan teh aya sabaraha rupa? Anu bade. 3 bu. Ayat itu lu. Nah, sip, mantap. Tilu. Naon wae? Manggala sastra. Sastra, Ayat eusi. Kolopon. Ya, manggala sastra eusi sareng kolopon. Ras, dina manggala sastra. Manggala sastra teh eusina naon? Tuh. Tanduk sanduk bu. Ya, terus ya. Aya di mangsa, aya satu-satu minta izin gitu ya ke pangeran. Terus dina bagian eusi yang kita naon? Atau ngebahas naon? Aya unsur intrinsikna bu. Dari mana? Laras pisan, aya unsur intrinsikna dari sana. Laras terakhir dina bagian katilu bagian kolopon dia eusina naon? Titi mangsa. Panutup. Panutup ya biasana eusina. Panutup. Ya, laras pisan gitu. Saja. Dina lobongan ieu kan urang kan saukur naon teh ngabahas ngeunaan struktur gitu. Struktur sareng eusi wawacan. Oke, parantos tiasa nangtoskeun. Ieu teh bagian naonna? Nah, habubukana, nah eusina, kenapa nah panutupna. Terus dina eusina hidup ge parantos tiasa nangtoskeun. Oh ieu teh ngeunaan palaku ya, oh ieu teh ngeunaan latar, oh ieu teh ngeunaan galur. Ya, alhamdulillah. Teh Ranti tadi pas saya pisan. Abdi malih mah tos ngajapri ka Teh Ranti. Teh Ranti tadi kumaha share screen-na? Soalna katawisna nalika PowerPoint dipresentasikan, anjeunna ketinggalan interaktif pisan sareng murid. Mun nalika diwalkan upami nanti presentasina layar full siga kitu PowerPoint urang mah biasa sama sekali mah biasa ningali. Tapi tadi Teh Ranti komunikatif pisan gitu. Tah nalika ditaros henteu saurna teh ningali naon teh henteu ningali tim pas teh murid. Saya pisan teh abdi oge anu kumaha nyaran materi wawacan teh kirang-kirang pisan tadi ku ngabandungan teteh gitu diajar ku teteh. Lain pisan janten paham abdi aya bongolongan sama abdi pribadi. Oh, ngajarkeun wawacan teh siga kieu. Kitu panginten abdi mah. Hatur nuhun. Ya mangga dilajeng Ceng Mega. Ya, hatur nuhun Delis. Lerasnya saur TSA ngeunaan bidangan Teh Ranti tadi komunikatif, lajeng wawacanna teh dikemas naon teh zaman now kitu nya. Da abdi mah ningali wawacan teh lieur kitu nya, tapi tadi mah henteu kitu sae pisan kitu nya. Panginten eta anu biasa di komentar ku Simkurima, tapi dina teknis panginten sami, dina naon namina oge nuju daring nya, dina jaringan kadang endet-endetan gitu, tapi eta mah it's okay lah. Luar biasa Teh Ranti sareng yo. Hatur nuhun. Sakitu kegiatan peer teaching anu dilaksanakeun ku Simkuring. Hapunten pilih aya kelepatan, mugi video peer teaching aya manfaatna pikeun urang sarerea. Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.